Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng ditepang daukeun di sareng acara carita Jawara ti Kuburan karangan Keliksa. Nu ayeuna nu baris di Bandungan bagian anu ka-78. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh dina bagian anu ka-77. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsa medarikeun kaayaan alam sore di Mumunggang Pasir. Piluwengan khususna atuh kaki saron anu harita mawa Bapak Supala saparakanca pikeun ditepungkeun jeung Jang Banara tealonya. Malahan mah nini kalingking geus ripuh dikawal ku para jago teu bisa minge nini kalingking teh anu geus buntung leungeun alunya ngan aclog-aclogan we harita teh bari jeung di bawah disangharepkeun dijogrogeun ka Jang Banara nini kalingking teh. Kumaha nasibna nini kalingking nah harek dipaehan ku Jang Banara atanapi moal naon anu bakal kajadian tah langkung poros mah mangga urang sami-sami bandungan ku sayana kaayaan alam pasosore di wewengkon Gunung Cadas. Mangsa alam harita teh beuki sore bae. Tapi ari mata poe mah masih keneh nyorot di belah kulon. Tonggeret reang di sarada manuk loba nuting araclog keneh. Mata klara jeung mata waas. Ana breh teh di sela-sela piluweungan. Aya nu ngaleut jalma lobaan pangheulana geus kolot pisan. Nyatana kisaron ditembak ku Bapak Supala, Citrasena, Mama Sutara jeung batur-batur anu sejena. Lila kulila tepi oge harita kisaron mawa Bapak Supala pikeun ditepungkeun jeung Jang Banara. Sanggeus kitu pok harita malati bodas anu milu ka aleutan Bapak Supala ngarasa hareneg. Barang breh ningalikeun Banara pareneng jeung awewe malati bodas ngagerentas jroning hatena. Benar eta teh Kang Banara itu tapi nah geuningan geus cager jeung deui ari eta saha awewe meuni montel kitu ka Kang Banara dihaan aing mah oh na meureunnan lain Malati bodas di jero hate puguh jajantung madu hate ing hareaban dada karasa sesek tapanana nah naon sabab laki bodas oge dengar adik disaron cakakak seri. Ujang tengakeun cawanan tah geus hasil ditewa ku si eta mah mangga bade dikelangkung Ujang tapi piluan Jeung nunjuk ka nini kalingking tengah janteng berjeng panon mah burung Banara. Lamun ceuk matang tu kadenge bakal kekerot teh. Tapi edas abdamidek kurang hapranjung. Kecapan kisaron kitu pok Jang Ban. Nuhun paman. Ngatampi pisan keun ayeuna masin tak lelembutanana. Narosila ka paman. Jeung neuteut ka kisaron.
Ados naon ujang. Nanya semu kaget. Perkawisadayana sumbing kumaha dongengna ieu teh. Cek Banara beri red ngareret kanu opat. Tapi barang trip panetipna Banr Mama Sutara. Gero atuh gero maun anu sono. Haturan Mama, abdi bingung apa tapi kumaha damang sadayana Mama. Cekna jeung berak deku. Ka Mama Sutara. Terus nyuh kadampa Mama Sutara bangun ajrih. Deta mah sarea ge colohok bengong. Jang Mama Sutara ngajawab berjengusap sirahna Jang Banara. Ayo anyakin. Kepalian masuk cengkat kasih. Ama bunga ngadene hidup bahagiaan. Amoknya kayaan hidup aina sok aking. Cek Mama tim nyengkatkeun Jang Banara. Jung Banara cengkat terus munjul harita. Abdi nedap tina samudaya Di hampura lahir baking. Nyama hidup kudu di hampura oge teu kurang-kurang loba hidup. sabi-sabi ama ke singgung bira salamet ama. Cek Banara jungan kanu kakara daratan ya pada nampanan. Bab Citrasena ge carolohon pujang Banara anu geus jag-jag belejek hate supa bapa supalapin nanya. Tapi can wakawa utama ngan kitu we ungah bagiakeun heula ka Banara. Barang sasalaman jeung melati bodas Banara ngadadak bedah ngadadak perih asa digerihanku riras kana kabelaanana mal pok barawan dumareda Malati akang hampura akang loba dosa jeung kan ka Malati saredepot ka Malati nusa sakali mati. Cek Banara palingan melati bodas tarik pis melati bodas ngaget cipanuna bijil manehna teu bisa loba omongan ukur tambah henteu teuing we. Ya punten pisan Kang Banara. Sadangsuna abdi di hampura dosa. Rumaos teu tiasa ngajagi salira akang. Tebatingan sakitu-kituna batempeyak teu kuat teu nangtung. Ngerasa leuleus teh tangan pangawasa terbawa hate nu tagiwur tepuguh rasa. Kaayaan kitu teh ku sararea okasi. Kisaron mah ngan ukur narik panjang we. Sabab hari kana eusiring hate dua rumaja. Sabab geus kasaksian sagala rupana. Mangkaning Banara teh geus resmi tundang ngilas maya alias kalasugih. Tangtuna oge malati bodas sarada raheut hatena. Sakedapan mah kaayaan dirinya sepi jemping. Kabeh teu aya nu miheulaan ngomong ka Banara teh. Ngan ukur bisa ting polohok semu kaget. Malah atuh Mas Giman oge bapana Kasugih alias bapana Nyilas Maya meninggal leh lantaran ngerasa bingung. Da geus neguh kana eusiring hate Banara jeung Melati Bodas. Ari Melati Bodas pok ngomong jeroning hatena. Nah, ya hate bet tagiwur teuing tepuguh. Nah kila-kila naon ieu teh. Sakuduna mah aing teh gumbira jeung Kang Banara. Sebab pisan Kang Banara teh geus jag-jag deui. Katara beuki gagah sorot panon cahayaan. Omonganna ngandung semangat anu kuat. Tapi nah hari aing bet jadi kieu. Nah naon nu bakat mibaka jadi aing. Cek ning hatena Malati Bodas bari jeung lapar. Panon mah netep kana jukut nu aya hareupeunana. Kitu salongkrong Nyilas Maya nyampeurkeun ka Melati Bodas. Pok ngomong semu anu sono pisan. Aturan Camalati, kumaha damang? Nyilas Maya atuh beri nyodorkeun dampaleungeunna ngajak salaman. Gebeg teh Melati Bodas ngarenjag asa kagebah. Jung nyengkatkeun beungeutna treu padu teuteup jeung Nyilas Maya. Pok jawab beri alon pisan meh-mehan teu kadenge. Aturan, lujeng tekang. Abdi nuju waras, terkirang sawios-wios. Nanging sahat saderek teh. Hapunten bae, dari mana metapang ayeuna. Malati Bodas sakeunanya ka Nyilas Maya. Nu nyarlakah kerangkrung bangun bingung. Tapi sadalila mah kakara kapikir. Yen ngateh ti heula mah ngaku kalasudi.
Malati bodas maksa kena ya. Nu ditanya kelakah kerung bingung. Tapi sang geus sadalila pikir. Yen manehna teh ti lamah ku Kalasugi. Atuh pok ngilas meri ka Malati bodas. Cece, emut kene ke Kalasugi. Can milarian Kang Banara sareng ace. Ngilas ka Malati bodas anu diteuteun kerung. Teu pok Malati bodas ngajauh. Kalasugi. Mebi kenena. Margi kantos babarengan uni kalingking. Kanggo ngabra nanging anjakal. Maina kabur ninggalkeun abdi jeung Kang Banara. Nalika Kang Banara tarantos bebas salajengna abdi mendak wartos ti hiji jalmi anu ditaragosidin yen Kalasugi teh katewak deui ku Nini Kalingking sarta nasibna sami sareng Kang Banara. Nanging nakamana Kalasugi sareng si Taragosidin teh? Naon margina saderek naroskeun Kalasugi? Cek Malati bodas bari ceun neuteub ka Nyilas Maya. Nyeh Nyilas Maya teu imut. Sia kana hate Malati bodas karasa panas. Duka naon nu jadi sababna mah? Cece, Kalasugi teh abdi. Ari Taragosidin teh pun bapak. Sedengkeun Kang Banara tunangan abdi anu lami papisah sareng abdi. Margi anjeunna ngidar milarian anu jahat. Anu parantos mateni ramana nu jeunatna mah Bah Imung. Tak kitu saresna mah. Cece. Ceger teh sada aya gelap saleser adu ngapentar kana ceuli Malati bodas. Naon rupa omongan Nyilas Maya bieu bener-bener mata karuntageun hate Malati bodas. Manehna ngahuleng sajongjongan mah. Malah berebei cipanuna atuh teu katahan. Ngeclak maura ganting gurila plin mutiara ragrag. Lang Nyilas Maya ge ngahuleng bakat ku bingung. Sabab teu ngarti kana kaayaan harita. Naon sababna Malati bodas bet kitu? Pok atuh Nyilas Maya harita ngomong deui kitu ge lalaunan. Cemalati, abdi kalintang hanjeluna lagi parantos ngajahetkeun manah Cemalati. Abdi terang cece teh kacida belana ka Kang Banara. Sakedah nama abdi teh ngucapkeun nuhun ti tadi keneh. Nanging abdi kelah ngajahetkeun manah cece. Hapunten Cemalatinya. Abdi romos lepat. Cek Nyilas Maya ngababaraha teh Malati bodas. Tapi nu diajak ngomong nama teu ngajawab sakemek-kemek acan. Kelakah kitu we ngumbar cimata. Aduh murubut teu saat-saat. Malati bodas ngan ukur bisa ngomong sajeroning hatena. Nasib aing bet jadi kieu. Tetela cau Ambon di korangan. Da Kang Banara mah geus boga simpenan. Tapi naha kumaha atuh ari hate ratmana. Nah sarua peulihna jeung hate aing kitu. Teu sangka nampet jadi kieu. Aki sidik tulungan abdi teh Aki. Jauh-jauh abdi ngalalana bet minang pinanggi jeung kapeurih hati. Malati bodas sumambatkeun jadi akina. Nyatana Aki sidik anu mangkuk di pagunungan. Pernahna jauh pisan jadi nyamah. Tapi kersaning Allah juga nulis kitu kuduna. Samemeh Malati bodas cengkat ditukangan aya anu datang. Hiji tangtungan aki-aki nuges kacida pisan kolotna. Tokroh kundang itu. Terus atuh babatukan minangka mere Tanggara. Atuh gebeg sarea oge ngagerbeg. Terus ngareret kenu kakara datang. Barang breh tetela pisan Aki sidik. Malah Malati bodas oge milu ngareret. Barang geus tetela gabrug Malati bodas teh ngarontok ka Aki sidik. Berak deku bari pok harita. Aki, aturan lejang sumping Aki abdi. Tulungan abdi teh kieu tandanganna Aki. Enga cana kaluar Aki. Cana kalemur abdi. Abdi teh enga. Ulah lami-lami di dia ampun Aki ampun. Cek Malati bodas berijeng segeruk cerik bangun anu kanyanyarian. Terus atuh diusapan ku Aki sidik bangunnya jeung dedeh bari ngomong bangun dumareda. Nyai, geus intun jeung Aki. Ulah leutiknya hate anyakin.
Memang aki teh ngahaja nyepungan hidup. Sabab aki geus menang beda tino goib. Nyatana ti dulur hidup anu geus kaya dikieuna. Manehna ngabedaan ka aki supaya buru-buru nepungan ka hidup. Bisi hidup teu bisa mawa diri alatan tina kapurih hati. Bisi hidup tega nyiksa kana awak alatan kasiksa ku rasa cinta geus ulah leutik hate anaking. Milik hidup lain di dieu yuk ayeuna mah urang balik jeung aki. Engke oge hidup mah bakal aya milik deui. Nu geus mah anggap bae hiji pangajaran anu kacida gede hargana. Anggap bae hiji pangabakti ka hiji pamimpin anu bakal ngahijikeun para jawara. Pikeun ngahonta keadilan, keamanan, kasaluyuan jeung katentreman. Nganjeurkeun keadilan jeung ngabelaan bebenaran. Tenaga hidup anu geus disumbangkeun bakal gede hartinakeun. Bakal gede hartina pikeun persatuan. Yuk ayeuna mah geus geura tuturkeun aki anyaking. Cek Aki Sidik bari usapan sirah Malati Bodas alias Nyirat Mini duluhna nyirat manah almarhumah. Jung Nyirat Mini teh cengkat terus nangtung gigireun Aki Sidik kalawan teu ngomong deui. Ari Aki Sidik pok harita teh. Cangkot aki deung, incu aki geus beres ngalaksanakeun tugas di anjeun. Sarta jang banara nu dijagana geus salamet. Malahan mah geus resmi jadi hiji pamimpin anu boga hak pikeun nyekel lambang si 7 jago teh. Ayeuna mah da geus beres, incu aki deuk dibawa balik. Sarta ngaran Malati Bodas rek dipasrahkeun deui ka nu merekna nyatana Kalsutara. Ari nu rek dibawa ku aki mah ngaran anu asli we nyatana Nyirat Mini. Tah, sakitu bae pihatur ti aki. Mudah-mudahan ku sararea kaharti. Yuk, pileuleyan. Cek Aki Sidik bari karawak atuh harita keneh mangku Nyirat Mini. Yuk. Cileng. Sakilat oge geus teu katempo deui. Malati Bodas ngan tinggal ngaranna. Nyirat Mini dibawa balik deui ku akina, dibawa deui ka tempatna nu mangkuk di pagunungan. Hiuk aya angin ngagelebur, jiga-jiga nu ngahaja ngajajapkeun anu indit. Langit ngadadak angkeup mega hideung pagulung-gulung di Jomantara. Kaayaan teh blegue jiga arek pihujaneun, tapi sakacelak oge teu aya anu murah. Keretrean di sarada patimbalan jeung pada baturna. Da memang alam harita maju kaburit bae. Sadengkeun ari banara jeung anu sejen-sejenna. Sakedapan mah eueuh anu ngomong sakemek-kemek acan. Cara ricing we bari jeung panon colohok kana urut ngaliwatna Aki Sidik anu mawa Nyirat Mini. Renghap jang banara narik napas panjang. Untuk mah tipe paraket nahan perasaanana anu ngagulak jeroning hatena. Ari sabab banara oge sadar sasat can ngucapkeun nuhun deui ka Nyi Malati Bodas anu geus lila bumela ka manehna. Banara geus ngarti kana kaayaan Malati Bodas anu geus tega ngubur rasa cintana dina hatena sorangan.
Tapi kaayaan kitu teh teu diantep ku Kisaron. Lantaran bisi goreng balukarna gancang Kisaron ngomong ka Jang Banara. Uyak kajangganan anak ini. Tugas hidup probakan kan baik pergala malati bodas mah ulah dipikiran. Sabab begitu kaya nanya. Ujang kudu narima kaya naon-naon anu tumibah. Ayo nama yuk. Gara-gara pe tugas hidup sadulunya. Cek Kisaron bari jeung neuteup antep ka Jang Banara. Malah sarea oge tingarenghap narik napas panjang. Pada neuteup ka Banara, teu lila pok Banara harita. Paman, abdi teu ngaraos dosa. Sabab Margi teu bisa mulang tarima ka hiji jalma anu geus rela ngabelaan ka diri abdi. Ari ayeuna sanggeus abdi jag-jag waringkas deui manehna indit kalawan dina kaayaan anu sarupa kieu. Sakuduna mah urang teh syukuran babarengan. Ucap alhamdulillah dibarengan ku gembira hate. Tapi nya kitu malati bodas mah paman geus mulang kalayan teu pamitan-pamitan acan. Ka abdi jeung kasadayana. Hal ieu kacida mata kanjeluna paman. Tantos ku paman oge kahartos. hati ku mang oge ujrag. Tapi uwa gunana mikiran nugas kaliwat mah. Kanya ay relakeun ang ulan madoakeun Sangkan malati bodas salamat dirina. Sarta bisa tepung jeung kabagyaan. Memang kurang oge kudu ngahargaan kana jasa-jasana. Geus. Geus ulah lumating pikiran. Sok kira pigawe tugas anu saterusna. Ujang teu meunang pohok kana sumpah anu geus dikecapkeun. Yen ujang arek males pati kanu geus mateni, bah imung tuang rama. Eta sumpah geus dikejakeun. Ujang sorangan kudu dilaksanakeun yo. Cek Kisaron bari jeung neuteup ka Banara. Terus pisan paman. Abdi oge moal hilap kana eta sumpah. Nanging sok sanaos abdi gaduh maksad bade malas pati kanu geus matenipun bapa. Sanes hartosna abdi bade ngalanyawa batur. Abdi hoyong nyoba-nyoba heula tumaros ka jenisna. Nah manehna teh bisa keneh diomean adatna atanapi henteu. Sabab maehan hiji jalma jahat, lain hartina ngalengitkeun kajahatan. Margi anu ngaran ngalengitkeun kajahatan mah kudu dibinasakeun teh kelakuanana sanes nyawana. Tah kitu maksad abdi teh paman. Hatur uninga bae. Cek Jang Banara bari jeung ngeuteub ka Kisaron. Eta mah kumaha ujang nu boga hak. Pikeun yang tukang nyapek wae rek dikumaha ge. Mang ngasa kajarek mantuan ewong go. Kitu ge amun ujang perlu ku bantuan pragelalaksanakeun. Kumang rek disaksian. Malasa oge moal milu. Bakal milu nyaksian. Bener atuh mah henteu batur-batur. Cek Kisaron atuh bari jeung ngaderet ka sararea. Anabreng sarea ngajawab nyebut bener cenah saur manuk. Muni rame cakaka Kisaron harita. Tah geuning kitu ujang. Prak ayeuna mah gelalaksanakeun. Mangga paman. Abdi bade naroselakeun ini kalingking. Cek Jang Banara ngomongna kitu teh bari jeung maju dua lengkah ngadeuketan ka nini kalingking. Sanggeus tepi rag Banara eureun heula. Terus neuteup kelawan antep ka nini kalingking. Nu harita keur ngajanteng nangtung teu beda jiga patok. Panon nini kalingking adu bodas tetep galak. Gular geler teu beda we jiga mata kutuk ka Banara teh. Sakur nu aya tingarenghap. Bari jeung nungguan naon-naon anu bakal kajadian. Mas Giman nu tadina diuk jadi nangtung. Nilas maya mundur teu wani ngadeuketan ka nini kalingking.
Sedangkan atuh si Radia jeung si Encang ting perungkut. Gilaeun nempo kaayaan ini kalingking anu mata kukurayeun. Beungeut hideung jiga tangkorak. Panon celong irung cumagug jiga beurit keur diuk. Kulit tarangna ngariugut bangun kereng dihias deui ku dua leungeun anu buntung. Sarta getihna masih kene nyarak celakan alias ngucur. Ari Bapak Supala katut citrasena nya kitu deui Mama Sutara. Ngan ukur tinggal renghap we bangun teu sabar. Hayang geura nyaho kana tindakan Banara. Nyi Maria neuteup seukeut kana ni kalingking jiga nu hayang puas. Keur kitu pok Banara harita. Kalingking inget keneh ka kuring. Ceuk Banara ngamimitian ngomong panona bari neuteub kana beungeut ni kalingking. Tapi anu ditanya teu ngajawab. Kalakah panona we buburilakan jiga anu ngagigila. Nempo kalakuan ini kalingking kitu Banara rada ngagolak getisna. Getruk, 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 itekna ditotogeun kana taneuh. Riem seor atuh kayaan di dinya jadi undur. Gawir cadas anu geus urug ku saron. Harita batuna ting burulu deui. Atuh sarelea ngerasa kaget. Kajaba di kisaron anu teu kaget teh. Tok Banara harita. Sok, hayo jawab kalingking. Kami hayang nyaho kana uteuk anjeun naha bersih kene atawa henteu. Ceuk Banara nanya deui ka nini kalingking. Tapi kamu dar oge. Aing mah moal poho ka sia. Sia anu ngaran Banara sia anak si Imung. Sia anu geus ngagagalkeun sakabeh rencana aing. Nya sia pisan anu bakal dipodaran ku aing teh. Ku sombong imang keluk. Lamun kieu mah carana tetela anjeun teh bisa dibawa lelei. Satadina mah kami teh rek mere kalonggaran ka anjeun pikeun ngarobah kalakuan anu jahat supaya balik deui kana jalan anu lempeng tur yakin dina benerna. Tapi kami moal pondok pangharpan. Coba jawab deui, naha anjeun teu sadar yen kalakuan anjeun teh jahat. Anjeun geus loba ngadugikeun ka papadaning manusia. Lain saeutik korban nyawa alatan kajahatan anjeun. Nah teu boga niat babalik pikir. Ceuk Banara tetep sabar. Memang ari nafsuna mah geus ngagugudug. Tapi hate leutikna tetep karunya nempo warugana ni kalingking batan sakitu. Naon babalik pikir? Pikon aing mah sia. Eueuh anu kitu patut teh. Si kalingking mah moal narima kana omongan budak satapak. Nah sia teh meni kokoh-kokoh teuing apa balik pikir ka aing. Nah sia geus yakin yen diri sia teh bener. Nini kalingking harita. Munikeun noroweco ngomongna teh cacakan tan badaksa. Komo amun henteu. Kalingking, omongan anjeun anu kasar jeung sugal geus mangrupa hiji jawaban ti anjeun. Anu netelakeun yen anjeun teu boga niat rek ngarubah kelakuan. Teu naon dak kula oge moal maksa. Sabab hal ieu mah bagian anjeun pikeun mikiranana. Tapi ai perkara diri kula mah teu kudu ditanyakeun salah benerna. Sabab kuring mah ngajak bener ka anjeun teh. Lain hartena kula ngaku bener atawa pang benerna. Tapi ngajak ka anjeun sangkan babarengan ngajalankeun bener. Ari anjeun teu narima mah kana omongan kula. Halanganana ngan wayahna kula bakal ngelaksanakeun sumpah. Nyawa bapak kula nya Bah Imung almarhum paragatna teh ku anjeun. Nyawa anjeun bakal diparagatkeun di kukuring. Setan, na dikira aing arek sion kitu. Setan, na dikira aing arek sion kitu. Ceuk nini kalingking keukeuh heuras jiga nu gelo. Tapi Banara tetep tenang. Pok Banara ngajawab. Ngomong jeung jempe kabeh hak kula. Anjeun teu boga hak pikeun ngahalangan kana niat kula. Rasakeun kalingking. Ceuk Banara berjeng hiuk kababukeun itu kena sirah nini kalingking. Hiuk
Gebro harita kena pisan kana palipisanana. Tapi mata kaget nyeri kalingking terobah. Malah teu ngagero jeung teu usik-usik. Kalau kapok harita. Sok, geura beakeun sia sakabeh tenaga sia. Ku aing arek diladenan, sok. Buktikeun sia tung si anu sombong teh. Nah kuat kitu modaran aing. Nini kalingking nantang bener-bener ke Banara. Atuh pugu Banara meni panas hatena. Sabab asa diheureuyan ku Nini kalingking. Ayeuna mah hatena moal ragu-ragu deui. Rek nyerahkeun sakabeh kakuatanna. Pikeun ngagempur Nini kalingking. Sok beuleuh tadah kalingking. Ayeuna kuring moal asa-asa sakabeh kakuatan kula rek dibudakeun. Rasakeun. Hiya! Hiu! Gebro! Nini kalingking dibauk lebah embun-embundanana. Nepikeun ka ngaburicak bijil kembang sene meni muncrat. Galeong awak Nini kalingking goyang. Samemeh rubuh ditimpah deui ku teunggelan nu matak mateni. Hiu! Jegur atuh harita. Palipisan Nini kalingking dibabuk satekar tanaga ngaluarkeun sora anu ngajagur. Atuh nu nyaksian ge meuni carolohot. Sabab tetela Nini kalingking masih keneh kuat. Malah kisaron oge rada kageteun. Tapi manehna geus percaya kana kakuatan Jang Banara. Akhirna cicing we ngabandungan kalakuan Jang Banara. Setan tetela kuat sia teh. Tapi montong waka agus ya. Aing can beak kapanasaran. Yeuh, rasakeun deui. Ceuk Banara srog masang kudak. Jebet iga burung Nini kalingking dibabuk satakar tanaga. Anak guak Nini kalingking harita. Jebet iga burung Nini kalingking dibabuk satakar tanaga nyatana ku Banara. Guak Nini kalingking ngaguak ngajerit marata langit ngeceak maratan jagat. Horeng si mana horeng teu kuateun ari dibabuk bagian beuteungna. Anu kuat ngan sirahna wungkul. Brung! Nini kalingking rubuh. Golok-go. Utah getih meni lambaran. Sakur anu narempok tingarenghap narik napas. Sok kudang deui sia kalingking. Tembongkeun pangawasa sia. Ceuk Banara bari jeung nulak cangkeng sabelah. Ari leungeun katuhu nyakel iteuk anu gede maunatna. Awas ya Banara. Aing oge mah cicingeun. Rasakeun pamalasna ti aing. Ulah waka suka bunga sia. Ceuk Nini kalingking sempet keneh ngomong bari jeung hudang ngalaunan. Tina bibir ngalai getih kental semu hideung. Walengeun anu geus buntung teh ngucur deui ku getih anu seger. Kaayaanana estuning mata kuatir tapi sakaligus mata jengkel. Sabab sakitu geus awak ruksak teh ih galak keneh we. Ana siap teh Nini kalingking narajang ku sabetan sukuna nu di arah Gado Banara. Gilek Banara ngagilekeun ngagiwarkeun sirahna. Kaplos panarajang suku Nini kalingking nyabet angin. Barang jeung kitu Banara atuh nyabetkeun itu kana bincuran Nini kalingking. Yo. Koloyong gebru. Nini kalingking ngamru. Sukuna bubuk kasabet ku iteuk Jang Banara. Semrot. Getih beureum muncrat. Taneuh jeung jujukutan robah jadi beureum meni burahay. Kabalur ku getihna Nini kalingking. Tapi mata kaget. Nini kalingking tetep we galak. Banara ge jengkel hate sabab tetela hese maehan Nini kalingking teh. Tetela lain beja kakuatan si kalingking teh. Paingan atuh paingan maehan jahat jeung embung taluka batur. Coba boga rasa diri nak kuat. Tapi si Banara moal mundur. Ceuk geureum tes ning hatena Banara. Mari neuteub ka Nini kalingking anu keur ngagiper diukman di getih. Matana tetep belak buburakan ka Banara. Gero atuh Nini kalingking. Banara, ayo maju deui sia. Sok, geura paragatkeun nyawa aing sia. Nah sia teh harase teuing. Nang aja hayang jiksa ka aing sia. Sok, geura podaran jadi aing. Nini kalingking aral. Manehna geus hayang pae. Lantaran sabenerna mah geus kacidari puhna hirup oge.
tapi tenggelan banarangan ukur sanggup ngarubuhkeun wungkul. Teu kuat meragat ke nyawatna. Lang banara ngahulang bakat ku bingung. Disangkana nini kalingking teu bisa pae. Tapi pok harita hade kalingking. Coba gerab tadah deui. Cek banara. Bari jeung katruk katruk katruk. Ngagetrukkeun itu kana taneuh. Rieng bumi alam ender. Juralit dini kalingking teu buguh-buguh ngajungkal. Orolo mutahkeun di getih lalambaran. Dina kayaan kitu hiuk. Gebrok. Punduk dini kalingking dibabuk satekar tenaga. Hiuk. Pemirsa, ya cerita orang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing bagian pamungkas atau nepi bagian ke-78. Urang Bandungan deui. Atuh nuhun kumaha perhatosana. Lujeng kantung kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.